Kaulkeun ku Pencasilat ti Aki nya hatur nuhun dugan we carakeun sadayana. Alhamdulillah ayeuna urang tos ngariung berarti urang teh aya dina kasehatan. Kaku kituna sakedik ageungna simkuring masian pangimutan dina diangat ayeuna teh urang teh nuju ka pancenan panyawat di tiap-tiap daerah. Anjuran pemerintah di dia kedah nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak, itunya perwalgi. Takut itu na simkuring dina waktu ieu ngalaksanakeun pakaulanana cek idik. Dina di sepitan apa parantos lami tos aya 2 minggon anu kalangkung. Tah ayeuna kanggo ngahiburna ieu parwargi. Cep idik dina tos di sekitar muka-muka anjeunna teh kurang kali teh sing ngajankeun jami anu berguna masyarakat katut negara katut ibu sareng ramana. Moga-moga anjeunna sing dipasihan cager, pager, bener, pinter, sing alus pamilih. Nya. Moga-moga ayeuna sing dibabarikeun ngarah rezekina nya. Kaku kituna simkuring dina waktu ayeuna bade medar sekedik ageungna. Simkuring teh ngawitan nuju simkuring murang kalih panginten rupina simkuring teh isba 5 tahun genep tahun. Taku margi ayeuna kumaha urang kali ku putra-putra sisim kaki disuhutkeun ki tos sabaraha lami ieu ngategna Pencasilat galuh pakuon. Ieu mah urang cokot inget Aki we, Aki umur genep tahun teh berarti Aki genep 5 sih. Aki keur umur genep tahun 5 tahun palihan mana simkuring emut teh nuju dipapanggul keneh kupun bapak kapungkur. Terasa terusna eta simkuring teh katitipan ke dimangsa maneh dewasa pek ieu amakeun titip. Ieu saatosna titip simkuring ngadeg deui tahun 87 waris. Simkuring teh diwariskeun ka urang kali teh namung ai waris acan dibagi-bagi resmi mah anger aya wae sakedik ageungna paceng kadang. Nicek ayeuna tahun 2001 rupina ku tahun nasional 2001 teh simkuring teh bade menghadap tahun baru saka Indonesia. Ke dina tanggal 1 Muharram diawitan ku bulan 1 tanggal 1 tahun 1 diawitan deui tahun saka Indonesia. Nya simkuring di dieu bade ngadeg deui. Mudah-mudahan orang sing aya dina kasalamatannya sing aya dina kamajengan ieu barorang kali nu neraskeun simkuring da margi simkuring ayeuna teh tos majeng ka heureut lengkah cek paribasana malah. Mudah-mudahan ya barorang kali nu bade neraskeun simkuring. Taku kitu na simkuring masian katerang sakedik. Naon jemaah sadaya paguron padepokan sadaya nyoko anu ngawitan mangabedahna ieu jurus atawa ulin atawa menpo ti kaluhur urang ti luluhur urang anu taya sanes namina mah kaer sadayana mah kaer. Tapi di dia simkuring aprak-aprakan ngiring kacan anu nyepatkeun ngawartoskeun yen pembedah nu pertama mah kaer dilangkung para wargi. Ari mah kaer nami jalmi nya nami jalmi tahun sabaraha dah duka teuing tahun sabaraha bujang-bujang Aki ayeuna. Nini Aki buyut Aki ge belum tentu terang karena rupina karena tangtunganana. Cuman Aki masihan sakedik katerang. Bade naros anu disebut bah jalmi anu tos kumaha parwargi sepuh nya tos sepuh aikar naon cing aikar teh saur sepuh kapungkur mah petunjuk
har ai RT cai tah urang teh boga petunjuk di kolot urang anu ngalir tah urang teh disebatan teh aliran jadi urang teh hilir anu matak di dieu jemar di pakutan anu ngajemarkeun teh kahun urang dugi ka ayeuna teu aya pegatna apalagi cenah tangtungana apunten para wargi panjang lebarnya sakedik we ieu mah upami dibahas itu disingkatnya ieu maparat sawengi ieu nya maparat namun sim kuring teh ticana krigesna wae nami jalmi namun can katinggalku kumaha kisina ayeuna urang disebatkeun tadi oge jeung anu disebut mah teh tos kolot tak urang ayeuna canak aliran aya urang biji ti mana disebut aliran nya bade nundung ka saha lamun urang nyebat mah kae cing anu bade anu disebut apa ku urang jeung ma atawa saha eta nakolot da budak kolot jelas di dieu anu mere petunjuk jalan anu tadi cemah kae teh geuning goreha teh indung jeung bapa urang nya cenah kieu dibawa kana Pancasila kapan di dieu teh aya basa guru ratu wong atua karo cik terang teh guru teh nu masyarakat terang para wargi ka indung urang teh ratu nya di dieu ngagubrag aya nami tepak dua nya aya tepak dua di mana awirna kapan ti guru ratu wong atua karo teh nya nah ki cenah bage jeung ngagubrag tepak dua tah di dieu tepak dua teh eta nama teh 5 kagelep tepak dua nya 5 kagelep ngan anu punggur nama 5 opat anu nyarengan hiji anu nyungsi hapunten ku para wargi kusim teuing moal dibahas opat hiji anu nyungsinya kumargi ieu urang bener urang teh itu mah yang kolong teh awaktos nya tah ayeuna kieu para wargi urang luncatkeun we ieu ngaluncat di para wargi dina Pancasila teh aya 2 kenang disebatna 2 kenang teh anak sareng indung nah cenah kieu make disebat anak jeung indung tah di dieu sanajan ayeuna urang parkatengtang nu jadi anak alus tangtunganana dedeganana sae poronyol rupana ulah kabita ku poronyol jeung ku tangtungan margi ari kenang mah wujud kenang kosong ayeuna deui urang balikeun deui aya oge sesebatan putri geulis jajaweran capetan putaran nyarita nya bentik curug putaran nunjuk berehan putaran mere naon saha hayang indung urang gerak prak gerak tarima tapak indung urang gerak rawatan talian ku ali-ali beungkeut ngarah inget sapanjangna tah ieu para wargi dina kenang teh aya rarawat anu matak ieu keur ngabatak beungkeut tarik rawatan tapak indung urang teh nya beungkeut ku ali-ali simpai namina tos dibeungkeut ku simpai page moal ulumut ku kulinuang moal gedagugang para wargi nya tadi dieu kenang teh dilahun namina teh rehel ai rehel teh keur nepungkeun para wargi nepungkeun nah mangga emutan ai rehel teh pondok panjang nya keur nyambungkeun antara urang jeung nu jauh teh bahal tepung didinya pangih jeung kanca nya ai kanca-kanca teh naon dulur urang pangih we di dieu teh jeung gungna lamun urang geus silih-silihkeun bawa anjeun jeung kuring teh jelema sarua saasal piraku urang deuk silih-silihkeun deuk silih-silih sirik bidik lain para wargi kanca-kanca teh keur nepungkeun dulur sangkan urang loba dulur pangih jeung gungna para wargi ya ceuk kenang tah
para wargi cuk singin kuring mah teh acan. Nah cenah ki make cekenang mangga we berani. Inung bapak urang mah tekadna buleun. Hayang nyalametkeun jadi sangkan ulah cilaka. Tak kembali deui anu tadi opat hiji anu nyungsi. Teu nyungsi inung urang jeung bapak urang. Tadi dieu teh bisi abi luncat deui. Kumargi di air rarawat teh mangga berari para wargi. Henteu sungkan rarawat kenang teh kutamang. Henteu nya mayut. Jadi ayeuna kulit kenang ke perangkat teh kulama. Henteu nya. Nah cenah ki margi di dieu nyieun simul. Urang teh wujud teh hampir deuk sami sareng kenang margi di dieu ayeuna kulit kenang kulit nya kulit sami rarawat kulit tadi dia anu mawi kenang di kulitan nah teh di rangkapan ku kulit dia disebut kulit bulu di orang teh aya kulit bulu ayahnya pawargi tah gitu ayeuna urang nincek kana tarompet ari tarompet teh nepikeun ku lagu tadi dia si tarompet si ngalaguna atuh ari narompet teh ulah ngarepet ngataan bahasa mungku ngalaguna nya da sanajan urang nyepel tarompet apa lagu teu ngalaguna mah urang teh teu dicek kana wirahma jeung wiraga wirasa nya anu mawi di dieu dianyurkeun dina pasanggiri aya bahasa wiraga wirasa wirahma nu kumaha ari wiraga nu kumaha ari wirasa nya kudu kumaha ari wirahma tah urang teh kudu nincek dina tilu eta kakara urang nya kakara urang panggih jeung tapak-tapak inu nya wiraga wirasa wirahma Dadeg ngawiraga teu ngawirasa teu ngawirahma mah kamana wae karepna mun ceper basa nyambel teh mah cawerang cenah mangayut ieu teh samara teh tah jabar kumari deleng para wargi supaya teu nyangolong tingkana waktu di mana waktu kusim kuring ieu dibahas deui ayeuna mah urang ningkatkeun aing urang sakitu ti sim kuring hapunten anu kasuhun hampura anu kateda pilih aya ponok nyogok kanyang nugat ti sim kuring hampura sim abdi oke sami diajar para wargi namun sim abdi sekedik ageuna ngalanyepan sakitu we nya sampurasun sampai ayo